Cantik Pardinasa. Jadi hadang uang. Wow. Nandang pula kami. Wajar saja bila pemandangan endah kieu di lembur batur euy. Kabeneran cusukan panjang, edek modo heula. Omono tina cukang culang cileung gelar si aya batu. Dumpak dinding. Waduh, ada yang missing nih. Woi, lagi ada yang ngisi kan? Woi, anjir, debak poin gitu tak? Yo, gue lagi ngeluarin best friend nih bro. Woi, nikmatnya, ketenan bro. Gaskan kawan, ini ada informasi kawan. Nanti dulu kawan, aku mau omeh dulu, bentar ya, tunggu di sana. Kabar naon maneh ramput? Ayo. Ada informasi kawan. Informasi naon kawan? Ada cewek guys kawan. Wah, di mana dong? Bisa. Aduh, parah ini. Sabaraha maneh butuhna? Bebas kawan. Alam kalau gitu mah. Iya. Mana pun benda sahubul. Di sini kawan. Oh, amanya. Iya. Cing tengok. Wah, enak. Bisa ini. Spek bidadari ya banget. dan Wah, butuh. teuing nyarat. Cing, parah. Batur ya. Kebenaran yang ngintip nanti genahan deh. Ngintip kemang desa. Ya Allah. Aduh, ya Allah, bener weh. Kurang oge bagaikan bidadari turun dari kayangan. Bukan lain turun kalau murasin ya. Aduh. Halah. Jangan geber ke hati. Halah. Terus gelis itu sakit. Aduh. Alah, ya Allah. Gusti kuat. Ya. Tapi Nah, cari nuno. mana? Wah, itu siran lagi dikesekan gini, Bang. Heeh, anyar bener. Sia kena basat. Sia kena ali dengar pasti mah. Pantesan mana bintitan. Oh, palingan dibawa ke Ciceno we. Ternyata Siapa yang belas udon wae cicing lain kakak. kita teh gadis mahal tiga beja lain. Aing malah ngintip si eta. Dek meli asin ngana dia mana. Waduh. Oh. Duh, saha eta negarana saha eta? Kita kapangikeun ayo aja. Ayo put. Duh, saha dieu nya? Tapi teu aya. Bobo jurig. Ayo seorang ke warung mbak ya wek gulis. Mau mana supirna tuh. Nah, kereta api. Tut. Belok. Sok atuh parasan. Mana si awewe gelis teh? Saya mata kunaon cileureun. Ari eta teh saha? Wah, heueuh. Bieu mah kalangan ku ieu. Parah. Ieu mah kalangan. Parah panon. Panon maneh geura cileureun. Cieu gede teuing. Ngahaja ieu teh keur ke pasar. Raya jualeun. Ada pesan naon? Pesen cinta we 2000-an. Kecewaan. Sok mana naon bot? Urang Heeh. abi mah pesen kanyaah we nya kali kasasahatkeun. Ieu atuh. Teh. Abi mah titip pesen we kan Kang Teteh. Teteh we cing setia ka AA. Itu ngagembel nama bisaan. Aduh si anjing.
Enggak pesen naon atuh nolero. Sekbat Cikop dayo lah. Kopi naon? Kopi I love you. Kopi nangau dengan bismillah. Siap deh. Lakbat aing kabur ya mah aduh. Lakbat mahal eta mah. Kamera ti PRW aduh. Sekali itu tadi teh kapangi. Ini daripada capek-capek mikiran lakbat ti kapangi. Mending sabar lah tukang warung gelis Tenang deh. Iya mah. Mending sabar lah. Neng gelis, ayah bikinin PRT kopi satu deh, kopi dingin bukan nama. Pak RT namanya Roscos, udah bikin yang ngomong atuh. Pokoknya jangan banyak bicara Neneng, cukup dirasakan aja dalam hati. Hanya PRT kan Neneng. itu wayahna parah RT teh ieu mah. Naon da RT mah keur nyensus ka dia teh. Maksud tertentu nyensus hungkul. Waduh, siapa ini apa? Kita mali di mana? Pikiran mana? Nyusul tahun ya, yo. Sok yang aku. Ngaku. Mal balik. Alasan Wayahna pokoknya. Aduh, Neneng gelis. Kayaknya di cancel aja bikin kopinya. Nanti aja mau cari dulu burung. Atau laras. Wayahna Neneng. Aduh. Gunung, wayah. Wayahna ngomong. Garelo. Iya. ya Allah itu si kabur kumat lagi ada udah kayak hiding lah hiding kabur lain kurang lah Siapa pala heula bawa. ya udah yang kepuji nang nuju naon Kan lagi ngatakan lain. Panya teh ngatosan cep haji ngatosan warung nih oh mana kan dauli ngomong pekik kira masalah dia tahu iya aja pekik tak begitu langsung itu neng nuju ngatosan warungnya Iya. sekantenan wae ngatosan cep haji Kalau naon aji giluan. Pikiran saya we. ya Ciri ita naon? Punya keisalan dia. kembang ros Tadi tanah tumul kieu aing. masa gitu mana teh gede ngajegil jeung mun dieu Bener cinta tebuta ini. Cep haji, Orang situ we unggul buta mah. kenal putih. Mana orang asing? Bray. Aing juga dianggap tunggul kumarannya. Panya teh una yaga di tukangan. Berang diharap bayang ieu tukang ngayaga bieu. Nuju naon nayaga? Ngatosan mama. Kenaon mana raja sadinten? Kenaon deh. Mana rek naon ka dieu? Rek nyata di perasaan doh. Perasaan. Anu boga warung. Urang heula. No? Urang tadi di dieu ngetem itu. Ngantri. Ngetem itu. Mana deh? Oh atuh. Mana? Kedunguan itu. Papayu. Mana atuh bandega sapoeun? Moal payu. Mana? Cep. Bener mana mah cinta teh buta. Buta naon? Mana unggul ada orang mantu geuning teu nempo. Rusuh. Kepilaan ku batur. Rusuh. Jadi kurang panggulana ieu panggulana itu. Lain para rede ji heuh. Lain mah juga wayang panggisina nya. Panggulana tapi mararuyu. Naon ieu teh rariweuh jajan henteu. Rahasia keluar tinggal ji. Mana berarti sebentar olah doh. Can. Cocok ditolak. Ngomong. Ieu teh keur nungguan. Ongkoh bade jarajan tapi nah hanya bat bogoh ka abi.
formalitas doang. Sok Rahmat manehan ungkapkeun. Ji, tapi barudak itu naon? Terus terang we, Lain barudak itu ngungkapkan oge. geus tolak. Gabah teuing eta nyarios teh maka jeung geus ditolak. Di mana-mana juga diterima nu panggilanna datang. Oh. Oh. Ya toh. Angger datang panggilan ge aya eueuh pemasukan mah. Walaon. Walaon. Pokona mah kudu aya pemasukan ka kaula. Ade pun. Maka cuman tuh jebet wae teh mere mah tuh. Ye, letik adi balik. Dan nyaho anu nyepang ieu lokasi. Jebet. Air. Tadi tuh cepet apud rantai. Nyasok atuh bade naraon ka dieu teh, bade tutup warungna. Wakilan. Lain masalah jajan ieu mah kabeh mah. Masalahna erek ngungkapkeun perasaan ieu. Perasaan ka saha? Nya ka teh Neneng. Oh, bogoh ka abi. Sok atuh ungkapkeun perasaan anak. Oke, paling dinya ngajajan. Asia. Hop. Karep. Urang lah. Si urang lah. Ji urang aja. Oh, makasih silakan. Aduh, ya Allah, mau jadi segitu Neneng. Oh, my so sweet mangga. Heula atuh encan, kan ngungkapkeun ka Neng. Tak atuh. Ya mah ngungkapkeun perasaannya ka Neng. Abi bogoh. Ya. Kau kayak abarkeun lah. Neng. Kita piung. Maksudnya Oh, nya atuh pami bogoh ka abi mah kedah nyungkeun izin heula. Kedah nyuwunkeun izin ka saha? Ka emak, ka A, atau ka saha? Oh, nya kedap heula nya antosan. Kumaneh beunang, kumaneh bro. Kurang. Aing naon ge. Pake ku Ya tuh, cicing pun. kuraja tadi Kita siapin ku cicing urang. Tah, Neng bogon ka Neng urang hakan Itu tuh atuh. Wah, balik. Baru kan orang selaki ya.